A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang di jero rahim keluar ke alam dunia, pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah, lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar aya tempatna, awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh. Nah ditutupan kan kutaneun pocong urang dibuka, masukkan ke kubur, ia dibuka jadi tempelkan, oh pakai tataban plak 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 plak. Ya Allah, tutup pakai tanah. Sapoe dua poe tilu poe empat poe lima poe seminggu ngegedean kan awak urang bekah. 10 poe 15 poe mulai melentis. Jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we wedakan isu pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah, sikat gigina ge teu meunang anu njore saeutik. Woh sagala rupa ieu diurusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian gering saeutik diobatan gering saeutik diobatan horeg isukna mah isuk bakal ku bilatung. Ingat bilatungan awak kurang sagelis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan. Nu di urusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia ngaji ka kiai, nyaho ka Allah, nyaho ka Kangjeng Rasulullah, balik ka Allah aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatu, tapi roh urang mah senang-senang. Nu bahaya urang ngurusan awak doang, roh urang teu wauheun jeung Allah, kafir misalna, munafik misalna, musyrik misalna. Atuh ieu roh urang kaluar teh teu wauh jeung Allah, nya disiksa ya awak acak-acak. Nah, jang introspeksi salila hirup kurang di alam dunia sing hade, kurang bakal balik awak kurang di urusan unggal poe, tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12. Nu paling hebat rohna diurus, awakna diurus, jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal peting zikir maut set kubur awakna di jero kuburan. Lamun awak kurang talar Quran moal wanien bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin tapi talarna beneran kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur.
gali deui moal daekeun bilatu kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok kukula ditanya itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu cuman ngajar ngejah doang alif jabar beja berba aba beja berta beja berba ta jaberta bata mim jabar mata jaberta mata sin jaresia jabar yasia mata sia ngajar kos gitu doang cuman nyana lamun dek sasare be maca yasin maca tabarok maca waqiah tas sakitu doang maut kubur 20 tahun dikubur pelebaran jalan digali belegar kan geus buku tah mah wali-wali Allah mah wali-wali Allah manu ahli Allah lamun digali kuburanna masih belegar wajar ieu mah jelema biasa nah mantak ibu bapak ieu nya lamun dek sare wae maca tabarok aduh kiai baca tabarok mana tuh gatahlah tabaroknya juga kalau nggak talar tabarok waqiah sama kalau nggak waqiah mas yasin lagi panjang kalau yasin nggak talar mah itu surat kahfi oh itu lagi mati saya mah baca surat itu nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baik baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja udah ngebet nih 7 kali mohon sama suami jangan ganggu saya 7 kali aduh kiai katanya tidak anjalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah emang lu mah blon kali nggak mau bacaan kulhu aja 3 kali palak sekali nas sekali fatihah sekali cuman caranya begini Bismillahirrahmanirrahim 3 kali yuk Bismillahirrahmanirrahim selesai Fatihah Bismillahirrahmanirrahim saya Bapak Mandi nah itu baca aja insya Allah wah tau mau lanjut babacaan kos gitu ya nah jadi urang ya pertemuan malam iya hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya ho jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca yasin panjang teuing tabarok panjang teuing waqiah panjang teuing nah iyalah dibacaan falak kulhu 3 falak 3 nas 3 maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung segede kieu kan baca ina anzalna 7 taruh di sini ina anzalna taruh di sini itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalnya, jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalnya. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia ini, cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Udah dijamin dah sama saya. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca ina anzalnya 7 kali. Udah nggak ada jalan. Gak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya
kula geus maca inna anzalna baca ka dieu sampai ka dieu geus ujang tanyaeun malaikat bingung kan ujang nanya ieu jawab inna anzalna ieu make batu bae make batu manjur batu delung dibacaan diteuneun di kuburan ieu bakalna ieu nyana ngabela ka urang ya Allah ya Rabbi ieu batu komo lamun dibaca ku urang nah ieu kan lain lalagaan tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teu ganjel mayit entar malam lu datang ke Haji Pendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh isuk anu paeh misalnya atawa irhabe minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang saya ke Haji Asba ya wah datang kucluk je ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain ke sini ya mau ngajak Pak Kiai ya tuh masing-masing aja nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah eta ge si ahli lamun bisa lamun teu bisa atuh si alina bakekeng ku urang insyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang dibere berkah alina jeung pamajikanna dibere sabar Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah wallahu a'lam bissawab.